nami seniman kapapayung agung nu aya di daya Bandung. Kiwari dayah Bandung boga ciri nu mandiri, boga aturan anu tangtu, kalayan geran anu jelas, dina raraga ngawangun seni tradisi. Kumedalna Perda nomor 5 tahun 2012. Hayu urang laksanakeun, urang digawe urang cage, buktikeun ku karya anu nyata, pikeun ngahontal maksud jeung tujuan. Seni budaya Nanjung, dayah Bandung ajeg nangtung. Di atas nami seniman kapapayung agung nu aya di daya Bandung. Rajin pamarentah kamajuan urang dina berkesenian, boga ajen jeung wibawa. Perda nomor 5 keur seni tradisional, tos ngatur sagalana sarangan keperluan. Perda nomor 5 sosialisasikeun, praktera laksanakeun, ulah rek dimamarikeun urang babarengan digawe urang cage buktina karya nu nyata jelas seni budaya. Perda nomor 5 keur seni tradisional, tos ngatur sagalana disarangan keperluan. Perda nomor 5 sosialisasikeun,